Allah numami saur Imam Ghazali mah saur Imam Ghazali dina kitab Majmu' Rasail nyebatkeun aya adab-adaban ibu hoyong beunghar ieu adab-adabana aya saur Imam Ghazali pake we lah adab-adabana bisi urang dikeurangkeun beunghar saur Imam Ghazali lamun urang cenah hayang beunghar aya adab-adabanana hiji luzumut tawadu langgengkeun magaduhan sifat tawadu sing DP eta hiji ka Imam Ghazali man tawaddoa rafa'ahullah wa man takabbara wadda'ahullah sing ngagaduhan sifat DP rendah hati sanes rendah dirinya kade rendah hati rendah diri justru kurang mah ulah rendah diri mah sing rendah hati sing someah ulah rendah diri abong orang teh di kampung datang ke kota asa kudu dicicing dihandap mak di mana ngahajak den abdi teh ka dieu ieu di ka kursi cekape mama di jeuh dina ieu dina naon dina lantai di dieu dina kursi waraos di tiri tiis pan kitu nya eta mah lain rendah hati rendah diri temongkeun urang rendah hati sing tawadu jami anu hoyong dibeungharkeun luzumut tawadu cenah teh langgengkeun sifat tawadu warah tah awak urang teh ulah gede hulu di mana gaduh ilmu ulah pangpinterna di mana gaduh harta ulah asa pangbeungharna di mana gaduh pangkat ulah asa pangakangna asa eueuh nanaonan luzumut tawadu nabjut takabbur terus leungitkeun sifat takabur gumede jadi lamun cenah adab-adaban saur urang teh hoyong janten jalmi beunghar saur Imam Ghazali nabjut takabbur leungitkeun sifat takabur gede hulu nu tadi mah tawaduna dikahandapkeun teras takaburna dileungitkeun tawaduna diangkat tawaduna dilaksanakeun dilanggengkeun takaburna dileungitkeun nabjut takabur upami urang melak jagong simpan weh di mana di tatanu janten mual hayang jagong jadi pare jadi kumaha cecepkeun aja atau cecepkeun nembe di mana dicecepkeun dina taneuh tas dipupuk bijil we sirung bijil buah asalna ti mana eta teh buahna asalna tawadu eta teh nyecepkeun jelema bahasana fi ardil khubul dina tempat-tempat anu hoyong lamun urang hoyong di pasian buah Gusti Allah maka urang kana biasa nyecepkeun diri sing tawadu matak dina agama lamun urang aya buah dina agama kaciri buahna lamun urang anu sifat tawadu DP ibu teh hayang beragama teh gaduh buahna karaos nikmatna sing gaduh sifat tawadu dia tadi teh tangkal jagong melak jagong moal bisa buahan melak jagong upami teu nansepkeun rasa tawadu artina tawadu teh tungkul ari tawadu teh mun teh binih teh asupkeun ka handap hinakeun diri urang ngahinakeun diri teh ngecepkeun diri ka handap teh bakal tumbuh derajat di Gusti Allah nu tadi teh hadis nama man tawaddoa rafa'ahullah wa man takabbara